Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min jumlati ibadika as-sa'adah wal falah wa khtimna bi husnil khatimah. Jamaah ahli pangaosan sabada urang ngalaksanakeun salat tarawih urang sadayana biasa kempel ngariung dina ngaraga tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ya Al-Qur'anul Karim diaoskeun nambih-nambih keimanan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwa salam mugi limbah curakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, turji ka orang sabadana selaku umatna. Mudah-mudahan ka syafaatil uzma jaga yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanca bagian surah Al-Baqarah ayat ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Qulna ngadauh kami ihbitu kana lapad ihbitu. Jadi ihbitu teh jadi makulul qaul tina lapad kulna. Eusi cariosan eusi dauhan Allah Subhanahu wa taala teh nyatana ihbitu. Ihbitu kudu turun aranjeun kabeh dimaksad Nabi Adam sareng Siti Hawa sareng duriyahna keturunanana minha kaluarna turuna tina surga minal jannati tegesna tina surga jami'an barina sakabehna. Ieu salaresna mah wal haqqu ayyuqala anna dzalika min sirril qadari fa huwa munhiyun anhu zahiran la batinan. Dohirna wungkul nu dicarek teh lain batina dina perkara ulah deket-deket anjeun kana tangkal. Anna maksiat Adam laisa kal ma'asi. Sanyana maksiatna Nabi Adam sanes sapertos maksiat. Ieu mah bal mimba bihasanatil abrar sayiatil muqarrabin. Ceuk muqarrabin mah ceuk ahli taqarrub mah goreng. Tapi saur abrar mah hasanah. Sapertoskeun kumaha ayeuna santri jeung lain santri. Santri teu berjamaah gorengnya, tapi luar santri lamun teu berjamaah teh geus biasa. Eta ceuk batur teh santri-santri teu berjamaah. Oh. Mimba bihasanatil abrar sayiatil muqarrabin. Tuh
ku Allah dipiwarang lungsur eta Nabi Adam sareng Siti Hawa ti surga jami'an barina sakabehna. Fa imma ya'tiyannakum minni, lapad fa imma eta teh idgham nun kana in syartiyah, im kana pima zaidahnya idgham nun inna syartiyah pima zaidah ngasupkeun nun dina in syartiyah tina ma zaidah pa inma. Jadi pa imma ya'tiyannakum, mangka lamun datangnyaan ka aranjeun kabeh minni ti kami naon hudan pituduh. Saur Allah, Nabi Adam sareng Siti Hawa jeung anak Adam manusia lamun sedatangnyaan ka aranjeun kabeh minni ti kami naon hudan pituduh. Naon hudan didinya kitabun tegas nama datang ka aranjeun kabeh ti kami kitab, wa rasulun sareng datang ka aranjeun kabeh minni ti kaula naon rusulun rasul. Hudan didinya kitab atau rasul. Zaman akhir ayeuna tos daya rasul, daya deui nabi sabada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di estafetkeun ku para sahabat, ti sahabat ka tabiin, tabiin tabiat, tabiin deuikeun ka ayeuna para ajengan, para ulama, para kiai anu neraskeun perjuangan rasul. Al ulama warasatul anbiya, ulama teh waris nabi eta teh. Ta ulama-ulama anu nerangkeun kitab-kitab eta hudan ya. Jadi pituduh eta datang ka aranjeun kabeh pamal tabi'a mangka sing sajalma tabi'a anu turut eta si jalma hudaya kana pituduh kaula. Kumaha turut kana pituduh kaula teh? Turut kana kitab jeung turut ka para rasul teh pa amina iman si jalma bi ka kami, iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman ka para rasul. Wa amila geus iman kitu direalisasikeun aya realisasina tina percaya eta ka Allah ka rasul kana poe akhir. Wa amila jeung beramal si jalma ngamalkeun kana eta pituduh ceuk Allah ceuk para rasul dikudukeun maka dilaksanakeun turut eta. Ceuk rasul sareng Allah ulah dilaksanakeun sanajan pibatieun piuntungan, tapi dilarang ku rasul ditinggalkeun ta eta ngamalkeun kana pituduh. Ngamalkeun kana pituduh teh berarti ditaati ku turut ka kami. Kumaha ta jalma anu turut kana udaya, kana hudu, kana pituduh ti kaula? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun mangka moal aya sieun, fala khaufun mangka teu ari kasieun eta alaihim ka itu jalma-jalma anu turut kana pituduh moal aya kasieun. Walahum sareng teu ari itu jalma-jalma nu turut ka pituduh eta yazanuna prihatin itu si jalma ari sieun mah kana perkara anu bakal sieun kalaparan, ek munggah haji sieun miskin, ek zakat ogenan sieun nya kurang harta tuh, ek puasa sieun gering
Oh loba kasieun anu teu turut ka kami mah ari prihatin mah kana perkara nu enggeus prihatin. Aduh urangnya mun kitu mun kawin ka si eta meureun beunghar prihatin tah hanjakal nya mun mah didieulkeun meureun untungna gede da prihatin. Jalmi anu turut ka kami turut kana pituduh kami alias iman berarti aya iman dirinya berarti iman ka Allah nu terakhirna iman kana qada jeung qadar tah. Lamun geus jalma geus iman percaya kana qada jeung qadar geus takdirna kuduna kitu kawin teh jeung si eta kuduna usaha teh jadi kitu nya maka fala khaufun moal aya kasieun alaihim kasih jalma walahum sang ari itu teu ari itu si jalma eta yahzanuna prihatin itu si jalma di duniana moal aya kasieun dia nya moal aya prihatin fil akhirat yagian di akhiratna moal aya kasieun moal aya kabingung naning naon naning teh nah geuning teh aya kasieun jeung teh aya karempan kasedih bi aya dahulu odong odong teh odong diasupkeun itu si jalma al jannata kana surga. Oh atuh pantesan dilebetkeun ka surga eta jalma nu turut kana pituduh kaula maka moal aya kasieun jeung moal aya prihatin. Kasieun jeung prihatin eueuh di mana? Di surga. Beda deui jeung di dunia sangkaan unggul sabenerna mah nya wah eta si jalma loba hartana euy moal aya kasieun moal aya kaprihatinan eta mah naon anu diucapkeun hayang pokona mah dibeli we pokona mah nya padahal mah eusina mah duka beuki loba harta beuki loba naon kasieun oh beuki loba prihatin masyaallah karim. Ya, jadi supaya orang asup ka surga modal nama turut kana pituduh kaula saur Allah turut ka Rasul ibadah tah ya modal nama turut kana pituduh kaula jurusanana ka surga ka mana tah berarti kudu taat kudu iman ulah kafir ya ulah maksiat ta jurusan ka surga. Beda deui jeung jalma-jalma nu kafir anu teu turut kana pituduh kaula waladzina kafaru sang ari jalma-jalma kafaru anu kupuran itu ladina teu percaya eta si jalma ka Gusti Allah teu percaya ka malaikat teu percaya kana qada jeung qadar teu percaya aya alam akhirat hirupna teh nyaose we kitu kumaha engke yeuna teh kumaha engke ari jalmi nu iman mah engke kumaha urang teh engke teh kumaha di alam akhirat teh ari nu kafir mah kumaha engke we tuh eta bahasana teh kumaha engke henteu engke kumaha jalma nu kafir wa kadzabu jeung ngabohongkeun ieu ladina kafaru pangna teu percaya teh da naon ngabohongkeun ieu ladina kafaru bi ayatina kana pirang-pirang ayat kami kutubina tegasna mah kana pirang-pirang kitab kami Al-Qur'an dibohongkeun jangan dibohongi pakai Al-Qur'an nista agama eta
Ya. Al-Quran ngebohong gitu. Tuh. Tuh, jama-jama kafir mengabohongkeun kana ayat-ayat kami. Iya, tama piuntungan euy. Bohong Al-Quran teh. Untung ceuk saha. Naon anu dicaram pasti aya rugi. Ngamadaratkeun kana diri. Naon anu dititah berarti aya manfaatna jeung diri. Pasti we eta mah. Ari naon mah agama, aturan agama mah aya naonana efek sampingna. Jama-jama kafir jeung ngabohongkeun kana ayat kami. Eta ulaika itu ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina eta ashabun nari, penghuni neraka. Hum ari itu ladina kafaru fiha dina neraka eta khaliduna nulalanggeng makisuna nu caricing abadan salawasna layap nuna muamalat deui jama kafir sok sanajan disiksa tuluy-tuluyan dina neraka jama kafir moal ruksak moal maot. Yang kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha samang sareng eta kulit baddalna juludan ghairaha ngagantikeun kami kana kulit anu anyar rengek balik deui kulit anu anyar moal aya maot. Naning geuningan kitu meureunana sakti ari kitu mah ngabogaan nyawa rontek lain nyawa rontek. Liyadukul adab tujuanna supaya ngarasakeun eta jalma-jalma kafir kana siksaan supaya karasaeun siksaan pana moal maot teh supaya karasaeun da jalma lamun geus maot moal ngarasakeun kana eta siksaan. Masya Allah karim jama-jama kafir penghuni neraka salawasna eta khaliduna salawasna walayah rujuna muabarizil ieu jama-jama kafir. Masya Allah karim jama-jama kafir anu ta ibadah ka Allah nya dina nalika keur disiksa jama-jama kafir ningali babaturanana keur di surga ya. Wala ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina ya. Ningali babaturan anu sok ibadah keur di duniana keur nikmatan itu di surga manehanana tukang maksiatnya baheula mah naon nyecelekeun ka jalma nu ibadah teh naon ibadah maneh teu matak beunghar ieu ye mending kene urang tara salat ogenan ceuk jalma anu kafir kitu mending kuring engke di akhirat mah berbalik eta keur disiksa jalma kafir dina neraka ningali babaturanana di surga nya babaturanana di dunianya itu ngan eta mah beda babaturanana nu ibadah jeung nu teu ibadah ningali keur naon nikmatan di surga hei jahid atu afidu alaina alungan atu naon tacikeun abdi dahareun mimma razaqnakum naon deui atuh cai sargot cai weh eta ngawaler babaturan nu keur di surga innallaha harramahuma sayana Allah ngaharamkeun kana dahareun jeung inuman ka jalma-jalma kafir. Aduh hampura we teu bisa ayeuna mah teu bisa ngalungkeun
tadina hayang dialungan naon dahareun atawa naon manehna keur disiksa Gusti Nu Maha Suci. Ieu tartibus saada was saqawah, nartibkeun kabagjan jeung kacilakaan ya, alal imtisali wa adamihi, kana turut jeung henteu turutna. Lamun turut kana aturan Allah maka menang kabagjaan, lamun teu turut kana aturan Allah maka menang siksaan. Da eta dina ayat 6 nu 2 ayat nya nandakeun jalma anu turut kana pituduh kaula bakal diasupkeun ka surga, nu mana eusina surga moal aya kasieun moal aya karempan. Jalma-jalma kafir anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami eta jadi penghuni neraka kusabab teu turut kana pituduh kaula. Ya Bani Israil, ya Bani Israil, he Bani Israil, uzkuru kudu ingat aranjeun kabeh nikmati kana nikmat di kami. Allati nikmat tu mana? Allati an'amtu alaikum, nyatana nikmat anu tos dipaparinkeun maparinkeun kami alaikum ka aranjeun kabeh. Ala abaikum ka pirang-pirang bapa aranjeun kabeh. Minal injai, nyatana tina salamet min Fir'aun ti Fir'aun. Wa palkil bahri sareng nyingraikeun lautan. Wa tadlil gomami nyuhanana naon tah mega wa ghair dalika salian tinu kabeh. Sing ingat he Bani Israil kana nikmati kami anu geus dipaparinkeun ka aranjeun kabeh, paringan maneh teh geus disalametkeun tina Firaun ya. Harita keur diudag Firaun ya, Bani Israil anu turut ka Nabi Musa disalametkeun, anu turut ka Nabi Musa tina bahayana Firaun. Tiasa nyingraina eta lautan, nyiuhanana mega jeung sajaba-jabana nikmat anu keuna ka aranjeun kabeh kudu sing inget eta teh. Kumaha ingat kana nikmat di kami teh? Sakadar ingat unggul bi antashkuruha, ku jalan syukuran aranjeun kabeh kana eta nikmat. Tah ingat kana nikmat di kami teh kitu, ku jalan syukuran aranjeun kabeh kana eta nikmat. Kumaha jalan syukuran teh? Bi taati kustuat, ku taat ka kami. Jalma anu turut ka kami eta ciri jalma anu syukuran. Ciri na jalma anu syukuran jalmi anu selalu ingat kana nikmat ti Gusti Allah. Ulah ieu mah ingat teh kana naon? Kana naon tah? Kana musibat we wungkul asa diteung-teungeun urang teh ku Allah teh ya. Hese usaha nya ngaduit seuset sukses henteu wae ya, usaha rugi wae, lamun dagang tinggal hutang, lamun tani tinggal daki. Oh kitu wae jeung kitu wae ya. Asa diteung-teungeun meureun Allah teh cuek ka kaula. Teu ulah sok naon tah, sok ngaleungitkeun nikmat sabab maneh teureun-eureun dibere nikmat ku kaula.
sehat eta nikmat, mun diduitkeun sabaraha juta teuing eta nikmat nya. Teu gaduh sa duit hese usaha geus naon tah, geus tinggal ibadah ka Allah. Tur padahal kesehatan eta nikmat anu luar biasa ya. Kudu ingat aranjeun kabeh ya, lain ka Bani Israil wungkulnya saresna mah, tapi kasadayana we kitu manusia kudu ingat ka nikmat di kami ya. Nu dicarioskeun nikmat teh jeung nikmat, ulah nisieun nikmat, ulah poho kana nikmat nya. Urang mah kaseurana teh ingetna teh kana naon? Kana lain nikmat wae. Ari nikmat anu euyeup dina diri urang teu kabaca, teu kaingetan. Wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi, jeung kudu nyumpona rajeun kabeh bi ahdi kana janji ti kami alladzi atu ilaikum minal imani bi Muhammad. Naon janji teh nyatana alladzi atu hu ilaikum, eusina perjanjian iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cumponan perjanjian kami alias kudu iman ka Kanjeng Nabi. Upi bi ahdikum, maka bakal nyumponan kami kana janji aranjeun kabeh. Naon teh ya? Minas sawabi alaihi biduhulil jannah. Hok ayeuna mah cumponan we janji alias naon iman ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW, turut naon perkara anu dikudukeun nya ku Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kami bakal nyumponan kana janji aranjeun kabeh alias menang ganjaran bidukhulil jannati, ku asup ka surga ya. Kami moal sulaya karena janji jalma anu turut ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bakal diasupkeun ka surga. Wa iya ya farhabun, sarengka kami wungkul farhabuna kudu sieun aranjeun kabeh, khafuna anu sarira aranjeun kabeh pitar kil wafai dina ninggalkeun nyumponan bihi kana janji duna ghairi ulah sieun kalian ti kaula mah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan naon diaoskeun ayat Al-Qur'an be nyandak hikmah barokah manfaat kaum urang sadayana, urang sadayana tambih-tambih istiqomah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.